baju bungkus. Lapar amat teh. Wah, kebeneran apa dagang baju? Ada. Ayo jangan buka baju lebaran. Baju yuk. Kilo 5-an. Mang. Adik. Dagang baju. Mohon Mang, 35 ribuan yo, murah-murah. Menang tuh diutang. Kira Mang, adik harus sama menang diutangkeun. Iraha bayar Mang. Kayak minggu harap. Oh, berarti minggu hareup mah 50 ribuan bayarna nya. Sakmat, mentang-mentang diutang burung. Udah deui bayarna. Malah aing. Sak bodoh teh lah aing. Karunya ongkos ku aing. Teru masak. Wih, ngeur amat yang mah. Woi, Alka. Ada enggak ikut nanya? Non. Gus Mitra encan maneh. Wih, karake. Puasana seberapa we? Gus Mitra encan. Atuh encan lah. Emang iya puasa geus saberapa we? Karake 13 poe. Oh gitu. Nih aing ke tukang baju. Ngomong 75. Ayo diutang 50 ribu. Maka tadinya buat. Emang seberapa poe deui gitu Mitra? Kek, kali 15 karuhur. Karuhur mana? Tuh, ruhur Monas. Hah? Ruhur Monas? Kali 15. Kan itu maksudnya. Kemana? Astagfirullahaladzim. Geus lah, kek waing di bejaan. Nok miltah mah. Bisa kan kali 15 na? Atau bisa lah. Bugu eta mimitian. Oh. Wih, seger amat tuh cai. Ini rujak buan amat yang mah. Wih, seger amat tuh gitu. Aska, kumata, amun urang Mitra, aayaan temampu. Ih, atuh wajib lah. Fitrah mah kudu pan mitrah mah. Zakat rukun Islam nu katilu. Tapi kumaha? Ya kaayaan, kereu jasa. Atuh wajib bae, ndok mampu, ndok henteu ge. Naon nu dibikeun sakmat? Atuh naon bae nu boga? Kumaha lamun bener-bener urang teu boga jasa? Atuh eta mah teu nyaho aing ge. Baliklah aing supaya seger. Ayolah urang ka mana? Masya Allah. Mang Hayang. Pai, ari maneh mun buka puasa. Naon heula nu diheulakeun? Atuh dahar heula lah. Karek dahar 2 piring. Wih, gede amat cakmat daharna. Emang kunaon? Atuh sacukupna bae kami mah. Ulah dibarengan jeung nafsu. Emang kunaon? Atuh haram deui puasana. Dibarengan jeung nafsu mah. Ari maneh kumaha kitu?
atuh aing menginum, terus mam sakucupna, terus sholat maghrib bae. Terus atuh geus nyantai. Wih, aing mah mun geus sholat maghrib boro-boro nyantai. Naon? Makan rujak, heula samuk. Terus wih isana makan kolak 2 mangkok. Pedas amat. Nope. Wih, ayah deh, itu godan. Akan ulah. Copot paling si Aska. Godan amat. Helah, orang balik naon buat di dia. Ih, kau lagi. Naon? Ngabuburit madan cakmat. Oh. Emes balik. Astagfirullahaladzim. Tulin, cek aing gaya si Aska. Mang. Naon? Mantap mama bangdut buka. Lain eta jeung Mang. Naon kayak sakmat? Tarang Mama moga amat. Ini teng dah. Mang. Ganteng mau ada batang.